hukama teh jalma ucapan jeung tingkah lakuna sesuai jeung hukum. Saur ba'dul hukama tu'rafu taubatur rajuli bi arba'ati asya'a. Ciri lalaki diterima tobat ku Gusti Allah cirina aya 4. Teu loba 4 doang. Mana anu kahiji awaluha ayamna alisanahu minal fuduli wal gibati wan namimati wal kadabi. Ciri awalna lalaki jalema, setiap lalaki pasti ngawakilan awewe. Ciri na jalema diterima tobat ku Gusti Allah nu kahiji lisana tara leuwihan tina ngomong teu faedah. Mana deui tara gibah ngomongkeun kagorengan batur. Mana deui tara ngadu domba. Mana deui tara bohong. Kaduana wasani ala yaro fi qalbi hasudan. Wala ada watan li hadidina nas. Kaduana ciri jalma diterima tobat ku Gusti Allah hatena geus mulai teu aya hasud. Hasud sibuk pikiran batur. Wala ada watan li hadidina nas teu aya permusuhan bebas be. Wasalisu anu katiluna ayat luka ashabasu'i wala yusahibu ahadan minhum. Mulai tah ciri jalma diterima tobat ku Gusti Allah mah geus teu betah babaturan jeung teu beres. Kaopat cirina jalma diterima tobat ku Gusti Allah teh ayakuna mustaidan lil maut teh. Aing kumaha isuk lamun pae. Salat lo baru bolong aing bolong. Alah bana bolong maghrib doang aing aya. Eta ge saparapat doang aing. Kumaha salat maghrib saparapat 2 rakaat setengah meureun nya. Nah, kuari mulai mustaidan lil maut. Aduh Gusti, lamun dicabut nyawa ayeuna can sia Gusti, loba ibadah nu bolong. Mulai ingat pae aing kumaha lamun maut ya. Naon aing ngabaturan aing jadi cacang ge jaga di alam kubur aing salat aing jakos kieu. Sodaqoh aing jarum asa aing mah. Ngaji aing ja aing asana ieu nya tah mulai tah mustaidan lil maut. Mustaidan lil maut teh ingatna ka alam akhir. Aing selamat nantinya di alam barzah. Nek rodoh min diadil jinan atanapi hukrotan min parinar isina mah teh. Mulai naik ke alam masyarakat digiring KB aing amal aing aing yuhan tak eueuh tah mulai jauh. Waduh laju ka ditu dihisab aing dihisab kajen teh urang Pak RT ge loba anak buah na RT nacing hiji-hiji. RT nacing manggil ka aya anak buah henteu jak malaikat hiji bae. RT aja maju hiji-hiji urang teh. Ya Allah salamet kamual urang dihisab Gusti Nama Agung. Mulai naik ke alam daftar. Alam daftar teh urang dibere catatan hiji-hiji kitab. Hiji urang sakilobana masing-masing ya. Disaksian ku jalma sadunia nuluun kabeh ka urang. Naik ke alamijan teh urang ditimbang amal. Hiji-hiji satu persatu ketika urang di alamijan ditimbang. Henteu sarombongan henteu hiji-hiji. Naik deui urang setelah alamijan ada dengaran jembatan Siratal Mustaqim. Ya Allah leutik alabatan rambut seukeut alabatan pedang. 3000 tahun didinya 1000 tahun aja Siratal Mustaqim. 1000 tahun diturun 1000 tahun datang. Di dieu karat nadiman aladan di kaduhung tina dosa. Tadi mulai balik dosa mah dihitungna mulai balik. Ngan tadi teh aya tobat tah. Setiap tobat dosa teh diganti ku kabagusan. Istimewa na umat kayuna dieu. Dosa urang teh mulai balik. Laju ayeuna urang usia tua, usia geus kolot, usia teh urang kuari geus tobat ka Allah, maka dosa-dosa anu geus lewat diganti kabagusan ku Gusti Allah. Mulai kaduhung kana dosa. Mana deui wa mustaghfirun lima sabaqo ani dunubihi an dunubihi mulai ngaistighfaran dosa-dosa anu geus kalewat. Astagfirullah. Batur matas maghrib balik deui ngopi deui di luar. Henteu nyeunam istighfar bae.
Karena kalau kopi nangan aya hiji doang di luar masjid. Itu kagean. Ada yang istighfar di beda. Istighfar deui andunu pilih masa bapok istighfaran dosa anu geus kaleo. Mujtahidan fi taati rabbih mulai sungguh-sungguh tok